sedih, angkat kasih bawa ke ujung samudra hati. Angin semilir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biasa kawan, mampir heula ka dieu kawan tah. Amunisi mah loba, di Bang Adi teh ya, atuh tah adi pancing loba amunisi mah kawan. Ieu mah tuh. Ningali mie, teh mineral pokona sagala aya. Pokona mah ti mah tong mawana naon ka dieu mah tah. Sagala aya tuh. Gaskeun ah. Tah ieu luputna tuh keur diomehan heula cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kawan sahabat ulin dimanapun kalian berada ya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kawan Ulin. Nih sekarang saya mau mancing lagi ya. Kebetulan saya sekarang mancing ke lapak favorit Ciduging. Wow, kawan tingali lapakna para rinu kawan. Aduh mantapnya. Oh iya lapak Pak RT. Nah, dia ya biasa nama kawan. Banyak yang muncul kawan. Nah. Mati ikan mulai naik ke pinggir kawan ya. Wah, sudah banyak yang muncul. Nah, iya lapak Pak RT. Itu lapak conbek, lapak ian, wah pokoknya mantap ya. Butuh perjuangan kawan, hayang ngusup teh. Aduh. Tuh. Jalan ge becrek, musim hujan kieu mah caina naik kawan. Tuh aya jembatan, hati-hati ah. Hati ah, paur euy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Aya ge saru rakit Pak RT. Tapi hoyong nu rada tengah kawan ya. Sugan aya laukan rada tengah-tengah mah. Arayaan tuh alhamdulillah Pak nya Pak. Arayaan Pak. Alhamdulillah Pak Wih. Ieu mah nu ian ieu teh. Pada kadinya tuh itu teh mana hideung tarurun kojana ge di dieu mah ih resep ningali koja teh tarurun di dieu mah di dieu we lah sakit Pak RT sakit Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kawan Ulin. Mancing lagi kawan ya. Sekarang tanggal 25 November hari Selasa kawan. Nah, kita mancing lagi ya di daerah spot Ciduging. Alhamdulillah nih bertemu dengan kawan-kawan. Di mana aya teh? Di Garut Garut. Oh, kumaha mantap lapakna mantap. Oh, gaskeun. Kanggo amunisi biasa ta, produk original Bagong Cai. Bandul Jumantara. Nama Bagong Cai gandring kawan. Gaskeun kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bandul biasanya lang pasihan satu tetes we.
pakaian Esen, saya pakai 3 tetes kawan. Mancing, mancing di situ, tuh menang kecipu, cicing di dua, waktu ngalir laju mancing tapi teambung. Wih, iya, wih. Wesot. Wesot gitu, Areukeung di anya aneh di aweurna aduh ieu can ngawur kata nyingkeun da dasar. Aduh. Ngayet anger euy. Kaitan wae peuting. Ya, Mas ngayet deh. Ngayet. Ngayet heula. Beuling ngayet. Nah, dia benar sisit. Jadi, tah, ya gede mah. Kalem mang. Sok, bae sok terus, bae terus, mang. Sip. Awas beunang, awas. Awas aturan, Kak. Kalem, Kak. Masih tahan. Awas tenang badak tong ieu Letahan ayo mah kalem awas tahan ieu ke diurungkeun lah ieu dinyalain heula kaburu euy kalemkeun wih eta nu bieu ngait teh tah beunang deui moal ada tuh atuh tadi kudu tidur hip hop ngeledek laukna hip hop euy wah itu lain ngait tahan ih mah mocel jelo wah teuing jama euy sariri aing nyamutnya saririk aing teh lain pang-pang mah di kamera nu kupali ke diri ya kilometer mah jeung kilometer urang aya kepegek jamin nu pada ieu saran aing ngalauk naon aing maneh can nyobaan sebulan anak ka John Beck euy
Tuh marah cawah nah hanya. Dia pula usir parios di selama dia salah Edan. Dah shot angin. maju mah kayak libur ya kayak kita jauh. Benar, ini teh. Lebih nak ting banyak dia nama. Awas benang kalem badak tahan a. Tahan. Awas benang awas. Awas benang awas. Tang tugeun. Alhamdulillah. Korek kuy. Naon euy? Ini puas-puas dengan orang kecil, perwakilan. Kopi manis. Amis anu begitu kata insyaallah. Om, Itulah. cuma nyanggut na om. Kitu we jiga kamari. Jiga nom kabagianan nama juga burit. Meureun ieu teh kumaha? Nah, ini mah percaya kamari menang 8 kayak ini mah. Juga burit meureun. Terus amal terus sudah beres. Penglaris pembuka lawang, nu geulis loba kahayang. Diving eta mah Tahan awas lebar aduh. Wajah awas. Diving ya kan. Modus. Diving ya mana pukul mah. Merah gerak. Diving segala. Diving. Coba diving Tackle terus. Diving. Kartu kuning. Udah itu sore. Wah, Padahal dia tah. Awas benang letik Badag. Pret, yes. Awas benang, awas. Awas benang, pret. Pret, kadek awas tangtukeun. Awas. Dah, pret, yes. Pret, yes. Kadek tangtukeun. Tongengkeun. Pegat. Dari mah bobodohan atuh. Ngelapin lagi. Benang wae rudet tayeu nu nyangut lauk nama ye. Yes. Enggak bagus gitu kayak aneh aing eta tadi teh. Aing tuh mata cik si bapak ieu mah diving cenah. Alhamdulillahirobbilalamin, karena waktu sudah jam 4 sore ya dan sudah mau hujan juga nih, kita akhiri dulu mancing hari ini. Oke, para penonton setia si kawan Ulin nih untuk hasil akhir. Ada 5 ekor lumayan lah ya. Tapi maaf tidak pada kerekam kawan, biasa habis baterai kawan. Nah, si bapak mana pikun kamu kene. Mau apa balik nepi ka Isage Pak? Mau apa? Pokoknya mah mantap. Gaskeun, jangan lupanya di subscribe kawan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video-video selanjutnya.